Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina waktos ayeuna simkuring bade ngabahas mad asli. Ari mad asli teh nyaeta menurut para ulama ahli qiraat alladzi la yatawaqqufu ala sababin min hamzin aw sukun. Hartosna nyaeta mad anu teu butuh atau teu ngadago kana sabab tina hamzah atanapi sukun. Saur qaidah nyaeta ma la tawaqqafu lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Ari mad asli teh nyaeta mad teu butuh kana sabab tea. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da madin patobi'iyan yakun. Sabab mad asli teh nyaeta mad teu butuh hamzah sukun tea. Ayeuna sabab mad asli teh nyaeta huruf mad teu butuh kana hamzah atanapi sukun. Ciri mad asli aya 4. Pami dinu sanes mah aya 3. Hiji alif santos baris jabar. 2 ya mati santos baris jr. 3 waw mati santos baris ps. 4 jabar nangtung tapi jabar nangtung teh salianti tina hamzah. Contona alif santos baris jabar wama ya mati santos baris jr. Allazina waw mati santos baris ps. Amanu jabar nangtung. Ayatin jabar nangtungna dina huruf ya. Saur qaidah bahwa huruf mad asli teh atau ciri mad asli teh nyaeta hurufuhu salasatun fa'iha min lafzin wayin wahya fi nuhiha. Ari huruf mad eta aya 3. Huruf alif ya waw nu katilu. Wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dom syartun wa fathun qobla alfin multazam. Syarat mad asli teh ayat 3. Alif jar ya jr ps waw. Tah eta panginten huruf mad asli teh aya 3. Ngan dipecahkeun tinu hiji tina alif mati santos baris jabar dipecahkeun jadi 2. Maka dijumlahkeun jadi 4. Panjang mad asli saalif. Ari saalif teh 2 harkat. Ari 2 harkat teh pamiku detik mah perkiraan 2 detik. Tapi kebanyakan dina ngaos Al-Quran ngetang harkat sok ku perkiraan hate.
Saur hate 2 harkat, saur hate 5 harkat, saur hate 3 harkat. Eta oge sah teu jadi masalah. Ngan kebanyakan osok ngarango ku perkiraan hate. Sakitu panginten, mudah-mudahan manfaat kanggo murangkalih atau jalmi anu nuju tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.